Bah, ampun. cuaca mending ngarareunah lalegar. Oh, hayang dahar. Karek geus sapoe karek ngadua poean puasa maneh mah geus hayang dahar. Satu nu teh hayang dahar wayah kieu. Naon maneh make hayang dahar eta? Lain hayang dahar. Ieu cuaca teh maneh lalegar, maneh asa kahibur, hate teh asa kahibur. Oh, teh saur. Paingan atuh. Maneh teh teu ngahudangkeun nya teh saur. Ampun. Udah wayahna we dikuat-kuat atuh euy aya sararea kapulesan nya teh saur. Eta maneh mah ieu sok kajongjonan teuing sarena da. Kumaha atuh kieu ye euy? Lain hayang dahar teh saur, Bah. Ieu cuaca teh maneh lalegar, maneh asa kahibur. Mun ka dieu teh ti kamari. Sieun salatri. Moal sugan euy da geus gede moal salatri da tuman ti baheula ge. Sok tara saur ninganan asal jam 11 asal sok ieu ning dahar. Tara saur deui oge sok kuat. Moal lah kuat moal ke salatri-salatri. Entong ajeng dahar ge naon da pan teu mekel ban puasa ngabebeurang ka dieu teh. Gitu. Lain hayang dahar, Bah. Urang teh di dieu teh ngadawenkeun ieu maneh lalegar, maneh asa kahibur kitu hate teh asa kahibur. Ti kamari urang teh ulin ka dieu maneh ngarareunah. Oh, rek meuli sop buah. Ai maneh heueuh kumaha atuh? Entong sabenerna mah entong eta teh euy. Da bakal kuat ieu teh. Sabenerna mah bisa lah ditahan make jeung rek meuli sop buah maneh. Da teu hayang dahar urang teh. Saha nu hayang dahar? Urang mun ulin ti kamari ka dieu ngeumeuneur maneh kot ngarareunah. Hayang rek meuli wae sop buah ai maneh keukeuh. Entong atuh, pan atuh puasa masing ieu ge. Entong tong meuli sop buah. Teu Abah, saha nu hayang sop buah, sop buah? Astagfirullahaladzim. Urang teh di dieu teh geus ngarareunah katah lalegar. Mun ti kamari ulin teh ka dieu mungahan teh di dieu meureun ngarareunah urang teh ngaliwat di dieu ye botram. Tinggal itu. Eta nu nyirim tuh loba nu nguseup. Meureun di dieu mah loba lauk. Ngeunah jeung beuleum lauk di dieu dadakan. Tinggal itu ket bareng ngareunah urang teh teteh nyuan ge. Mobil Tong motor. meuli buah ai maksa-maksa teuing mah jigjig atuh rek meuli buah mah. Sop buah mah jigjig ari maksa-maksa teuing mah heueuh. Jigjig. La ilaha illallah nu hayang sop buah we. Jig Aya bisi rek meuli mah di dagoan ampun. di dieu. Jigjig. Abang jeung saliwang aing ti tadi ngomong. Heeh. Kitu we ngana sop buah we gawe Jig teh. bisi rek meuli nya jig atuh Tekok tong batur makan nenyo makan ai teu kuat cicing nyari. ngarareunah. Ai teu kuat mah murilit beuteung nya jigjig bisi salatri jigjig. Bale ge mah jeung saliwang mah aing mah kararusi. Dua jeung jang Abah sarua salatri Abah oge. Da teu saur atuh.